matak deknya di lemur tanah loba kasusah homo hari eueuh na beuh mah di masjid di cicing adan we aya eta basa bulan puasa diudag-udag ku masyarakat teh naon eta teh adan aing salah kumaha aing geus salat asar teh aing teh jauh karelep ke hees aing hudang-hudang poe aing juga aing magrib padahal teh hujaneun yo cetrek kana pangeras suara aing teh daruas kaburitan yo adan we Allahu Akbar Allahu Akbar ret kena jam dinding kena 4:30 atau pogo nu ngabuburit teh buka kabeh ngerepek pikir ku sia sanu teu amak meureun da dewek teh kulantaran era ceuk dewek teh hoya da ieu mah keur latihan ceuk teh eta mah sabedogna jelema ka aing ngepung lumpat ka itu ka dieu di kepung tah tidinya aing mung nicak di masjid teh si goblok ampun aing alah homo zaman Asep Show mengening di TPI bari ngabuburit aing teh sangu geus asak 5:30 teh deungeuna aya kolak di teh secangkir pangirim tetangga jetrek kana TV teh da dewek mah boga TV teh 14 in bari teu berwarna kieu we lalaju Asep Show ngadaguan jam genep ngadaguan adan sangu geus asak di hareup teh geus geus ieu geus aya dina boboko geus nyampak jokerla waing teh hees aya eling-eling adan keur tungtungna la ilaha illallah korejat aing kokocok we Allahumma lakasumtu teh gini barang kop kana kejo dek dihuapkeun pisan dina TV teh aya aksara deui selamat menunaikan salat subuh anjir aing teh hees teh lila geuning atuh puguh we bukan teu saur henteu tah kitu teh kuat-kuatna aing dari tah ya da atuh da urang teh geus kolot tereh paeh heuh sapanjang dina seni teh lamun dihitung-hitung mah ditimang-timang loba keneh dosa kitu ceuk aing oge patak atuh sugane jeung sugan saeutik-saeutik da anu bakal ka sawarga mah dalang galawora teh sia nah apaan cek keterangan oge lamun jelema minang tobat bakal ka sawarga ai dalang minang tobat minang geuning aing ngagelutkeun Gatot Kaca jeung Patih teh tobat blok aing katipu sia ada jadi ngabodor elah ampun nu alus mah nu lolong nu lolong duaan nyobat di kampung aing ngobrol teh lain cenah euy heuh cenah urang eta hirup teh nepi ka kieu cenah cing atuh cenah urang usik urang ngamen ka kota pan maneh mah bisa ngacapi ceuk nu saurang teh kumaha cenah euy leumpangna masih lain nya ka iteup dewek cenah muntang kana tak-tak maneh sakali ewang tuluy urang ngamen di kota ayu nya tuluy di mana geus menang duit geus kumpul urang laju film goblok kumaha dideuleuna sia teh ai heueuh nya teu sadar eta lolong
cerita di kampung teh udah di gunung cicing gitu ini teh ngarayap panai di kampung mau jalan terung karing-karing jalan setapak aya laguna geuning aya nama dina Mawar Bodas mapai jalan setapak ngajung-jung kaki lemur tekarasa capena da puguh aing teu init-initan nya moal goblok mau capek atuh hujan angin dodar gelap taya pisan keur ngiuhan sanajan awak rancucut teu paduli ka jeung teu euing nu penting mah keun nepi ka tempat anu dituju lek ngalongok anu ngora si goblok Mawar Bodas ada yang nu ngora ieu Muni kakapok sakina geus diontrog teh. Alah ampun aing. Kitu teh. Lain dongeng lolong teh heueuh. Caritana muntang ya kana tak-takan kita cenyaho dina gawir bulan itu teh tangka kalapa mempan sok kitu tah melengkung panae nu beunta mah aya tangka kalapa melengkung teh sok kitu tah ieu mah nama lempeng we jodoh alah cenah euy naon cenah euy ngagedug tidak agor cenah euy ngeuleuh atuh goblok apa naik cek lolong ayo aduh alah ampun aing kana naon cenah euy teuing cenah da gede uluh tangka kalapa cenah euy nah sia nya tangka kalapa cenah pan aing mah fungsi beunta baheula goblok nah cenah tuh sia jadi lolong apa cacingeun tangka kalapa cenah euy uluh cing cenah deuleu ka luhur ayaan muni keukeuh sia teh ka aing teh pan lolong aing teh hayang cenah euy cai kalapa duh hanang wayak ieu mah beuneu cenah dewek bisa naik na mah aya bisa mah cenah naik atuh ngalah kanya da aing hayang nginum sok cenah daguan kumaha nya tadiuk di handap ulah handap penting tangka kalapa bisi katinggang bijeng luak liuk mana cenah bisa nubogana goblok pan aing teh lolong ai heueuh yo tereke do sia urang mah angseron di kaluhur kabayang ke jalur lolong naik teu nyaho tangka kalapa teh urut ka bentar guluduh dugul di luhurna teh eueuh naon barang ngangseron deui kitu eueuh naon pan jokleang berag-rag eta ceuk nu lolong nu handap nu nungguan tah geus we hiji euy baru kana kalapa nu rag-rag teh aduh panai bakating penyeri mengihan maneh meureun si cikiih na teh ngucur tak kana lahuna nu nungguan yo wah pupus euy lebar cenah euy suruput we dikanyot wah kolot teuy anjing asin euy puguh mecer linci kalapa aja euy aduh abol lolong nah sia teh seuri atuh hare-hare we sia da geus ngadenge oh paingan tuh aduh atuh geus ngadenge atuh seuri-seuri atuh euy rojong aing teh udah ayeuna teh geuningan euy didenge-denge teh geus jadi bahan komoditas ka kampung-kampung
gengsi cenah lamun teteler teh nu matak jauhkeun tina narkoba eta teh panyekok batur supaya pemuda-pemudi di urang teh lemah. Di mana lemah mentalna tah babari penjajah teh asupna dialah heula pemuda teh dicekok supaya bangsa urang teh lemah. Itu petak kade jauhkeun nu kitu nya. Mudah-mudahan atuh nya itu eta tina inuman can tina kahakanan can tina pakaian budaya-budayana teh dilelepkeun ka urang ai di urang jo dirontok we deui nya oh nya ayeuna mah pan baju urang sunat teh geus ku ieu we kudu ngadu domba baroji hideung make ikat panayagan padahal sapopoe teh pantes urang sunat mah baju hideung pangsi grepe make ikat da urang sunat gengsi pan urang mah eta pan pada merong wae tuluy teuing nu urang lain ulah make pakaian nulian eta we gerak pakaian budak awewe gadis gini calana merecet gini baju semet buja-bujana teh kadeuleu gini sana yeuna PCD porno wah dicekok ge aya aturan budak karek SMP oge tamat SMP aya diintip teh ku dewek keur nyeteh nu kitu patuh teh salah bapakna atuh nah der disadiakeun fasilitasna nya sadiakeun mah meja belajar ulah bebas teuing budak teh di imah teh ieu mah kumaha teu da PS poho we kana budaya urang mah geuning euy aiku kitu nama euy tong boro anak batur anak dalang we anak dalang eta wayang disadiakeun di imah kalah dijejek goblok ja anak aing aduh ampun ampun Gusti ngomong teh bahasa Indonesia we da kana sunat teh Bapak makan apa sih sing teh peuyeum apa itu peyem kitu nepi ka teh wawuh jeung peuyeum teh sik kurang ajar aduh makan apa Pak pakai daun katimus apa itu katinggang gerapek pikir ku silaing dewek keur dahar we nguas coet ngakan karedok makan apa itu Pak cing teh karedok apa itu korodok wah padahal deuleu martabat hiji bangsa bisa diukur tina budayana mun budaya geus awut-awutan ruksak pan bangsana nya budaya teh anu aya patula patali jeung peradaban sok ari budaya pangkolotna di tiap-tiap daerahnya eta basa moal aya deui nu bakal ngarakeutkeun kana rasa manusia basana moal aya deui nu bakal apal kana basana bangsana tuh urang Batak, urang Jawa nu aya di dieu pan adaptasi meureun ngomong Sunda ngapalkeun basa Sunda rumah sama di dieu tuh Bapak Komandan Bapak Danlanud basa dewek tadi datang teh wilujeng sumping Pak aduh ngeunah pan eta teh saling hargaan nya sabab naon pangbeungharna basa Sunda mah deuleu tina dahar wungku dahar loba teh loba basana dahar tuang
nyatu lolodok mam tetegek lolodok ngawadang daang loba eta teh aya ajangna lamun apal mah sabab ceuk bahasa ceuk unak usuk bahasa abdi keur neda bapak tuang tuh hari bapak aya nuju tuang abdi kira namanya tetos neda pada ngiringan atau tuang teu lu itu domba aing keur nyatu karena domba mah teu kasar aya yang mah tukang domba urang Sunda duh cenah itu tinggalin di mastaka domba tuh gitu pernah domba karena domba mah sirah banyak kayaknya huluna we urang ngomong jeung dunungan sanajan bari jeung eta tong era kasar da basa ceuk dunungan teh cepot mawa naon maneh itu abdi teh ngabantun cokor domba teu kasar ka domba lamun kieu teh salah mawa naon teh cepot itu mastaka domba manawi tangkurak sia bade gitu salah eta pisilakaeun nya itu aya teh unak usukna euy nuju ngagule mastaka domba gitu sirah keur urang keneh keur pribadi eta mah duh nu mawi euy deui teh dola sirah teh rada leneng ieu teh tetep we ka domba mah hulu nya kitu ngamumule basa teh deuleu cing pangenangan geuna tunggu datang aing beri jalan rempling kabeh kawas angkat tincak sakitu kenal berebetan pakai ya sia teh kenang kita tadi boborobotan nepi ka katorekan aing naon eta kenang bieu di sada pambejakeun pangenangan geun kitu hayang sabaraha kitu diberi duit ku aing bieu teh di kenangan goblok biar jadi kenangan oh iya bade syok syok genahan bisa datang kenal itu alah eta sinena kata-katana hade euy anu pasar alah hebat tukang kenang di mana euy di mana ya ai kenang jempe siapa pajaran di sana pajarkeun di sini cenah hareung anak geura pugu sini keur ngahuap hebat euy nu eta nepi ka bisa sarengkak teh wing kenangan alah kakenangan aing ge nya kenang mah jempe sia teh kenang jempe ngeunah teh di mana tukang kenang je wayaan budak si goblok budak sia teh di mana teh tukang kenang teh Cangkuang di Cangkuang bu Cangkuang mah ya laguna tuh cangkuang dalam cangkul aja cuma aduh
mana teh kenang deh. Nah, tadi kenangan mana mau bingung gade. Hah? Mana jadi kenangan bingung gade. Kudu sabaraha mere. Bu nepi ka budak gitu dibeakeun ku sorangan. Diuk siapa goblok ah? Hah? Diuk. Saha nu maot? Ye. Diuk sia didinya diuk. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Bapak maneh? Goblok. Naon panyawatna? Aduh si goblok udah kekeh goblok. Ya, teuing atuh ngiring bela sungkawa uing aje. Beda-beda teuing aje. Keun bae tok dicengceuri ka nu maot. Da mureunna geus sakitu meureun urang doakeun nya. Aje kalau beuki parna aje gaduh. Karunya euy dulur euy bapana maot. Lain maot goblok sia diuk penyakit kanker. Aje. Keun bae tok dicengceurikeun ae. Moga-moga we tuang rama atuh mulihna ka alam asa teh sing ditampi iman Islamna. Gaji. Tah gitu amin gitu. Sawiya sejugan ku abdi we. Naon? Ieu buta kitu mun bolot urang teungel matana geura. Sia, montong ngajago ngomong teu bisi dibaheum ku aing. Goblok. Emangna aing teh beuneur. Make dibaheum setan. Ulah. Teungeun aing disebut beuneur. Tong dihalangan ka cuman antep tak si goblok cuman bisa sok atukannya siapa akan tenggelan tak cuman ayo maju tah murid aing heulalanan eleh muridna tah guruna si beruk sia si samangka ayo cekena ajar banyak ya nah, saya jauh datang we. Anu marengan si Gatot Kaca pan sia tadi. Heuh. Keun antep Gatot Kaca jeung itu aing jeung maneh. Alah. Ngeunakeun atuh. Saha ngaran maneh? Aing. Purabaya nurutan Gatot Kaca ya. Hade tangaran Purabaya euy tuh. Macam aing lamun boga anak teh ngaranna ca. Ya, ngaran si dewek mah halus wae. Euy. Ngalateget. Ujung mutu. Aya kitu anu peget beuki jatuh. Ih, si goblok. Boga reboes kekepehan anu berwes kudu dipaehan aji jekai jawa kasih berem
ngalasai kayak gitu anu berem bau cai goblok memang naik waduk ngalah tutut ya poho saja ngalah tutut meni loba naon orang Minang edah si adik tirame gitu saja lagi goblok waduh ngetrek kain wah oi gede itu lawan teh yeuh 17 ya so geus kolot manehna mah aing mah karek mulak hiji atuh mulak hiji oge deuleu aing geus 14 tahun mah deuleu pohang jeung anjing li mulak hiji woi tuh what the fuck tuh lain ngetrek na teh lieur euy marukan aku mah beda mana tukang ulinnya matak teh goblok duit oge aing mah tukang ulin tah we dia aya anjing goblok mah jengut sia aing teh deuleu tah we teh sakit we itu aduh labu ya meni atoh alah ngunaheun gitu eta seuri si goblok anjing jadi euy tetulus nyeri tetulus udah nyeri anjing alah weh tuh jorang sih mah lain jorang goblok jabakan tahun jorok sih mah porno aksi cece lain meni gede gitu euy naon eta bobogaan meni gede gitu ya heuh anjing udah diurus kumaha teh ngurusna naon hayang gede gitu hayang mana gede hayang bener heeh apa teh kapal terbang nah hayang gede taeun nanyakeun tentang kapal terbang sih teh oh ya henteu ya syukur ya mah goblok teh nyambung pisan hayang gede mah deuleu milu gedepe ka tentara naik kapal terus milu kana parasit ngagajeleng ti luhur maneh mah teu make parasit mawa we dudukuy bener matalian lain hayang gede hode kudu tuh dongengna prosesna dengekeun heula hayang gede mah sanggeus da ngagajelang tina kapal teh pan ngoleang bek ka handap ngagedean lain ngagedean pae haji kejina ambekeun euy hebat ya jelema teh usikna lamun ambek mah teh saprug jurusna teh eueuh ngawur kana aing nek pancing urang sok sialah urang pahina-hina urang pamek-amek lamun amek teh berarti eleh sok panyarekan-nyarekan yang aing si goreng patus si anjing si kurang ajar si bangsat si peget si bukiti using si ketos si nongtot bool indungna jeung bapana eta teh juri jarian mau ambek ini sok maneun walila aing
ada itu cinekeun naon banyak aja kayak nongol kabeh-kabeh teh sia kapancing ama di siapa kecoh goblok ieu mah banyak reka dari nongol tok deui atuh sia siji ka karpet mulai jauh bawa berem sia teh tuluy disiksik dipakai sabaraha tuluy dihakan baing ngeunah nya ngeunah tuluy gede ngeunah mah aduh teu ambek keneh wah jeung manehun bari hayang amek mah nyaho inung maneh nyaho nya inung aing mah nyaho dan ngalahirkeun aing tah sia biji teh lain tinu biasa tidak naon tidak bool bareng jeung cacing anjing iraha teh ngomong teh ele ambek ele aduh aduh alah rame ieu ya jeung gelut mah ya Kang naon aya Kang aya aplikasi rieun euy naon aya anu boga penyakit boson boson teh naon aya boson teh hitut wae unggal ngalengkah unggal hitut awewe gadis munggau jeung batur daerah meureun hitut wae da unggal ngalengkah teh ngik 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 kitu kayaknya bujurna teh kitu we disadar tilu teh anjing sakali nuturkeun baru kan rek maraban meureun buru ka jabar roti kabeneran hanya tak itu murah asih pangeran nya nyaku kan kabeneran aya bujang deui sarua sapanyakit boson ai lalaki papan tarik kitu teh dut cek bapak-bapakna teh cenah urang kawinkeun budak teh cenah euy urang bebesanan yuk buah sapanyakit da sarua sapanyakit cenah abeh teh eraeun hayu atuh cenah kabeneran budakna teh darekeun daekeun pasti heeh jeung eueuh jodoh mending kawinkeun ya budak teh ai kolot baheula geuning nya ai geus dikawinkeun ti urangna teh ti puting teh sok diintip bisi budak ku bapakna teh sabab isuk-isuk rek hajat deui disebut teh numas teh beunang ka gadisanana artina teh geus bageur diintip ku bapakna teh kieu ai kamar pareneng deui kahalangan ku bilik kungku baheula mah pareneng didengengekeun anak teh bisi budak teh hade hari panganten da pogoh pesapanyakit ai biasana mah moal peuting teh ngik 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 tah ieu mah aya sarakina mah aya nu nemalan ngik dut ngik ngik dut ngik dut dut ngik dut ngik dut dut ngik dut tah bapana ngintip kieu we dut dut ngik dut ngik dut dut ngik dut ngik dut 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 nah hanya beula aya cenah ngikna eueuh ai barang aya di bemeu melang urang ka anakna sieun dipaehan toong mereka itu deket ke pantau pantau teh kebeneran deh lain ku pantau kureregan ku baligo urut urut baheula dua ere dibukakeun saeutik oh paingan dutungkun da keur dipake ngeuning nya itu heeh beureuh katutup liangna katutup kacocokan alah ai budak awewe na budak katempo bapana nohong kok cileung teh lalakina ruas meureun eta hitu teh meureun asa kabukakeun lawangna jo tuwiu wiu wiu wah eta mah salemur datang marupana sirine
cocok deh saya kebukakan saya rame para raih kan isuk-isuk teh beurit aya genep gempar virus hitut alah ampun euy karunya mau balik ti Arab nah awak karunya kanu balik ti Arab ya kan aya di Arab teh digawena teh 2 tahun oh kon jadi supir lalaki imah jadi TKI mau usahakeun pamajikan mun digawe di Arab jadi supir ngakutan ontak itu balik ka lemur eta mah si pamajikanana sono urang nya atuh boga duit ongko duit gede ongko kadenge we ku bangsat eta bangsat sok kadenge wae saha kira-kira serius si anu balik ti Arab pasti mawa duit gede sabot keur kacarai nu boga imah eta bangsat suluh supe abus langsung ke kamar ngebedo-bedo lomari bangsat nih keur ngebedo-bedo lomari kitu nu boga imah datang balik ti cai duaan cinggal lutra eta bangsat leuwaseun ka mana aing lumpat ye sieun ka parego beneran para na teh molongo terekel ka para cicing di para maksudna mereka ngadaguan heesna nu boga imah aing nu boga imah lain hees na sono balik ti Arab atuh eta bagus dalahar jam 8 joger we caritana gatrik daerah catur ya kan cangkang jajamu babalatak obat kuat aduh eta bangsa ti luhur kieu ulu itu si goblok sugan aing dek hees dulu itu bujurna nepi ka tapak bisul wungkul eta sono urang ka pamajikan nepi ka jam 12 peuting teh teu eureun-eureun ger deui we ger deui we nepi ka 3 rit 2 tahun atuh kitu jam 2 jam 3 jam 4 masih kene eta bangsat geus kesel we ti luhur beuh eta si goblok ira harek heesna ieu teh celengkeung adan ti lebak kadenge Allahu akbar lain sholat mereka teh ngedekul kene we ya da isu kage adan deui itu gaya kene adan caritana geus goprak teu langkara kecape meureun eta salakina ngusapan pamajikanana mama amwing sayangku my honey darling tepangih 2 tahun teh nepi ka ulenan kieu eta bangsat ambak ti luhur kumaha kan bari kabur ditembrak eta mah kaso-kaso jeung genteng bari kabur bari ngomong kieu da dumeh tadi ngadenge nyai bojo akang nepi ka ulenan kieu ambak eta bangsat ti luhur bari nembrak kaso-kaso sakalian kalapaan anjing gobrang bertak kitu lompat mapai galang ai geus jauh teh nyarobok deui make cengek anjing tidak kesal teh kan kenapa kesal kadenge kitu aduh ampun aya seungit make ai rupa-rupa dongeng ngaran aya deui nu balik ti Sumatera lu balik di Sumatera rek balik ke Jawa Barat apa numpak kapal feri jamnya kana feri di Bangkahuni geuning ka Merak numpak kapal nyebrang balik mun ka Jawa Barat air di tengah laut kala luar tamuatan teh maksudna meureunana hayang nempo pemandangan laut dina dek ngajajar dina dek teh eta mah keur kitu jojerit teh awewe satengah tuwuh kumaha tulung bapak si horeng kantongna murag ka laut itu kantong kuring makaning duit 10 juta pek cenah cokot duitna mah 5 juta mah keur jeung kuring 5 juta ewang eta surat-surat penting saha nu rek nulungan kalah mararong jelema teh sarua we jeung modaran maneh da ka laut nya heueuh nu wani
wah gegejeret eta awewe no datang mah aki-aki ku bakang cukup jeleng teh ka laut gejebur